Assalamualaikum patepang deui sareng sim kuring anu kasep nya sajagat buana nah, tuh keur di mana coba alhamdulillah keur semangat aya teh belaan ulin oge aya mah teu make naon kudu make ieu hungkul make sampeannya jadi digerakeun aya mah tuh isu mumpung isu keneh tadi teh nyobaan asup ka gang ieu gang ieu ieu teh tinggal mana bawa nama penasaran da sabab masalahna ieu teh ngeunaheun kitu nya eta nama jalan nama gede asup mobil oge tapi suasanana cigana adem gitu tah tuh aya rambutannya jeung tangkalna anu pastina mah tah ieu rambutanana tuh foto heula jeung rambutan tah gitu tah inu belah luhurna tuh bareureum euy kur bisa nyabak kungkul bisa nempokeun bisa moto selfie gitu tah deket tangkalna tapi teu bisa ngalah dan batur samanya lain hak urang terkecuali nu bogana merek gitu tah mun aya nu bogana mah di dieu nya sigana nya rada lumayan bisa bari menta gitu tah tah ieu ting rek ka mana tuh itu mudun tuh jalan teh tuh ge kana nah sepi euy tah iya aya jalan ka dieu tah aslina kakara aduh ka dieu aing tah anu apal teh orang dieu mah pasti apal meureunnya sim kuring mah can apal ieu teh tapi asa ngeunaeun aduh nah jadi ka kebon awi ninganan halah kela alah poek ninganan aya lampu penerangan mah teu hurung dah geus beurang atuh kela ieu ka mana ijigna tapi jauh keneh jalan mah tuh cuman asup ka kebon awi ya. Tuh ya aslina sorangan wah diriungkeun tuh oh saha tapi penasaran ieu jalan kakara soalna ka dieu ya nya daripada di imah atuh ngalumuk mending gerak jalan tuh kan bae masalah sehat jeung teu namanya eta ngaranna ge ikhtiarnya mudah-mudahan mah sehat sararea nya nu di rumah oge tah nu di darinya nu lalajo sing sararehat sadayana nya sing mudah rezekina tah kitu tah ayeuna mah baturan we heula nya nepi ka mana ieu ka dieu euy ka mana ieu berasna nya aing jelema deui teu panggih-panggih hiji acan sugan aya atuh di dieu teh nu ngala-ngala awi gitu tah Allah astagfirullahaladzim aduh euy muring kaki euy aing salah asup ulin teh ieu mah aing mah ya temponya orang tempokeun bae lah geus kagok ka dieu urang nempoe ka dieu kalian urang tembuskeun nya urang paratkeun heula ka belah dinya tah ya mungkin can jelas teh di dieu mah ya urang can jelasnya urang deketan tah ka dieu euy ulin teh aduh aing mah tuh buntu ieu mah aslina Allahu akbar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aduh hapunten nabi teh sanes kumawantun ieu teh sanes ngahaja bade ngeplog. Aduh ieu mah kudu buru-buru balik deui ieu mah soak aing cingpuri deing kieu teu balik ieu mah salah asup ka gang ge ulin teh keur menjaba sorangan deui heukeun bae urang balik deui heula ayeuna mah keula ngobrolna rada beh ditu nya aing mah tuh nyoba aya nu cinggarantung gitu tuh aduh mungkin nyeak we ieu mah ya aslina tuh manggih jelema hiji acan atuh dah geuningan kanu kieu
balik kanan enak mah. Aduh. Aslina. Aduh, astagfirullahaladzim. Keur kakarate aing ka dieu, sugan teh lain kadingnya gebrusna. Heukeun bae lah jadi papelingnya jang urang-urang anu hirup keneh kan ada urangnya bakal kadinya beureun can cuman can aya waktu. Diam. Aya waktuna. Can lain can aya waktuna, can waktuna. Nya kayaknya bakal kadarinya lah ulah jadi sieun heuh da anger sieunnya aing kitu mah da urang teh baturna beda di alamna. Tah kitu nih kan lalampahan teh nepi kadinya. Tayina mah da hayang raramian deui tuh. Percaya panggih di kana rambutan. Jadi ieu geus balik deui. Kitunya namanya ngeplog kanu kitu teu pararuguh nya. Tah gitunya nuhun ya geus maturan nya kasadayana nuhun pisan nya sing garada milik sing garageng rezeki pokona mah sing kabaruru boga imah anu can boga imah termasuk sim kuring nya. Tah gitulah ngesilanya baca mah ka mana wae ge. Nah, anger gitu-gitu kan nu penting mah areulin atuh nyamun rek jajan jarajan atuh gitu dah gitu nya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.